warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng siang pamiarsa, patepang deui sareng simkuring wasta puntabria Sri Rezeki Padilat dina acara Warta Teknola. Dina renget ayeuna, simkuring bade ngadugikeun warta ngeunaan transisi ngagarap sawah dina munding kana tektok edisi Senin 3 Maret 2023. Teknologi zaman kiwari nu terus maju pikeun ngarobah kana tatanan dunia. Segala rupa jadi lebih babari, pagawean jadi loba kabantu dina segala sektor. Di antarana dina sektor komunikasi, sektor kesehatan, aya oge dina sektor tetanen. Kumaha teknologi nu aya dina sektor tetanen teh? Kanggo informasi salengkapna nyanggakeun hasil liputanna. Pamirsa satia Warta Teknola simkuring ayeuna azga-azgia nuju aya di lokasi. Merenahna di sawah Kampung Puja Muara, Desa Panyadap, Jawa Barat. Transisi ngagarap sawah tina munding kana tektor kantosna nyieun perhatian urang sadaya. Kumaha transisi ngagarap sawah tina munding kana tektor? Kanggo informasi anu salengkepna hayu urang tinggal sasarengan. Asun punten sareng Bapak saha? Sareng Bapak Rana. Mulih ti mana, Pak? Abdi ti Puja. Bapak kantos lami janten patani. Lami. Berarti kantos ngalaman ngagunakeun munding? Kantos. Aya teh bedana ngagarap sawah ngagunakeun munding sareng ngagunakeun tektor? Aya nih. Kumaha? Permintaanna aku tektor mah pangawas mamirah bidamana janten rangkung cepet. Biasana sabaraha lami ngagarap sawah ngagunakeun tektor? Upami nganggo tektor mah tina sakotak teh paling lah 3 jaman tos rengse. Teknologi tektor mimiti digunakan ku urang Amerika Serikat tahun 1870-an. Teknologi tektor ieu mimiti kapanggih ku Benjamin Holt Liortain tahun 1800-an. Hot besti mesin tektor mimiti nu ditaratas ku Benjamin make tenaga uap. Tahun 1870-an, kegunaan tektor mimiti dikembangkan. Jadi, fungsi tektor 4-wheel drive, ieu ngalaman kemajuan. Teknologi tektor mimiti dipakai di Indonesia tahun 1870-an. Ayeuna tektor di Indonesia ngabantu pisan para petani pikeun ngagarap sawah. Ngagunakeun tektor dina ngagarap sawah bisa leuwih babari, leuwih gancang, sarta alus pas digarapna. Beda jeung ngagunakeun munding. Nu ngabutuhkeun waktu lila, hasilna kurang, jeung kawilang hese dina makena. Kusabab kitu, masyarakat ayeuna leuwih mineng ngagunakeun tektor. Tapi, sanajan teknologi tektor digunakeun, masih aya keneh sawatara patani nu sok ngagarap sawah ngagunakeun munding. Para patani zaman kiwari leuwih resep ngagunakeun tektor dibanding munding, sabab keunggulan tektor dina ngagarap sawah nu leuwih gancang jeung dianggap leuwih ringkes. Miarsa mung sakitu informasi anu tiasa didugikeun, simkuring Azga TV 5 ngalaporkeun. Pamirsa, rupina sakitu informasi warta dinten ayeuna. Mugia warta jeung bermanfaat kanggo urang sadayana. Simkuring puntabria Sri Rezeki Padilat ngawakilan Warta Teknola sejamik mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.